Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Dwiana Chandra Gumilar ti kelas 11 MIPA 7. Langkung ti payun, hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala, Gusti Nu Maha Agung anu mana tos masihan hidayah sareng inayah ka urang sadaya. Janten urang sadaya tiasa kempel di acara ieu dina kaayaan sehat walafiat alhamdulillah. Shalawat sinareng salam mugia dikucurkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tekinten ka para sahabatna, tabiin tabiatna sareng ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin nu dipika hormat, Bapak Kepala Sekolah SMAN Hiji Majalengka, Bapak Ade Prayoga. Hadirin nu dipika hormat, Ibu Bapak jajaran Nokasek. Hadirin nu dipika hormat, Ibu Bapak guru sareng reng-rengan ti jajaran TU sadaya. Sareng rerencangan nu ku abdi dipika cinta. Para wargi SMAN Hiji Majalengka nu dipika hormat, dina waktos ieu abdi salaku panumpu catur bade macakeun runtuyan acara dina acara dinten ieu di antawisna nyaeta diawitan ku bubuka kadua sambutan ti Bapak Ade Prayoga salaku Kepala Sekolah SMAN Hiji Majalengka. Nu katilu sambutan ti Bapak Rojiun salaku Wakasek SMAN Hiji Majalengka. Salajengna sambutan ti Wahyu Nur Merdica salaku Mitra Tama OSIS SMAN Hiji Majalengka. Nu kalima acara inti nyaeta lomba drama basa Sunda. Nu kagenep pangumuman, nu patungtung nyaeta panutup. Hadirin nu dipika hormat, hayu urang kawitan acara ieu ku buka. Hayu urang sareng-sareng ngucapkeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salanjutna sambutan ti Bapak Ade Prayoga salaku Kepala Sekolah SMAN Hiji Majalengka. Anu dipika hormat Bapak Ade waktos sinareng tepat disumanggakeun. Hatur nuhun Bapak kana sambutanna ti Bapak Kepala Sekolah. Salajengna acara katilu nyaeta sambutan ti Bapak Rojiun salaku Kasih Kesiswaan SMAN Hiji Majalengka. Nu dipika hormat Bapak Rojiun waktos sinareng tepat disumanggakeun. Hatur nuhun Bapak Rojiun. Sambutan nu salajengna nyaeta sambutan ti Mitra Tama OSIS SMAN Hiji Majalengka. Dipika hormat Wahyu Nur Merdica waktu sareng tempat disumanggakeun. Hatur nuhun kana sambutan. Salajengna lanjut ke acara inti nyaeta lomba drama basa Sunda 2020 dikawitan ku kelas 11 MIPA 7 sareng waktu tempat disumanggakeun. Alhamdulillah sadaya kelas parantos nampilkeun dramana. Salajengna nyaeta pengumuman kajuaraan drama basa Sunda nu bade diumumkeun ku nu pika hormat Ibu Yeliza salaku perwakilan ti Dewan Juri. Waktu sinareng tempat disumanggakeun. Hatur nuhun ka Ibu Yeliza nu parantos ngumumkeun pamenang juara drama basa Sunda 2020. Alhamdulillah urang parantos nyampe di panungtung acara nyaeta panutup. Hayu urang sami-sami tutup acara ieu ku bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Mung sakitu nu dipika hatur abdi Dwiana Chandra Gumilar salaku panumbu catur. Nuhunkeun pangapunten bila aya kalepatan atawa napi kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.